Aduh, aing aya do macan di paraban euy. Aduh rek sakeun aing rek do mah mending ngagawekeun boga aing. Aduh, batur man nu boga digawean ku doma iman doma digawean ku nu boga. Tipu aing jadi duit henteu ieu teh. Ngan hayo we kieu ka cicing keur mah hiji-hijina anak anteu pacekeun bingung nih. Aya si Edog geninganan itu kernaon si Edog tuh saperkeun ku aing Dog Oi, kernaon mana Edog kernaon mana Dog naon mana Dog kumaha atuh kabarna Edog biasa ieu ngangon. teuheung atuh batu mah boga doma atuh eung Boga oge ieu mah teh ngadoreksakeun teh we. Atuh anakan can eta teh Dog Boga oge ieu mah teh can ngatakeun duit ngasilkeun duit. Aik dijual da bingung. Aik teh maneh gae ieu. Meuli atuh hiji deui lalakina ieu awena nya Dog Ieu mah kumaneh we atuh geus ieu sikat. Duh, urang teh can boga duit Dog nyata teh iraha tah menang duit na oge nyata pugunan Maneh hayang aya pisaieureun mung. yang naon tah maneh Urang pangajualkeun manuk teh halus ya. ngajualkeun manuk Heeh. oh Dah hari soal eta mah bisa diatur. siap Dog ke orang tanyakeun sugan we narik aya nu meuli atuh manuk Pan maneh meureun sok baca nama tukang ieu ayang teh alem we di kana mah ke urang sugan we aya nu meuli manukna atuh mimilikan lah nu kitu mah heeh. Tugan ieu doma gae dijual da keur butuh duit pisan soalna. can anakan itu Dog Can pan kan hiji. Nah ieu ge kamari ieu paeh pan anakna deui. atuh urang arek liar heula atuh nya sugan we aya cenah nu rek meuli manukna atuh nya Tah sing hasil we urang rek liar nya lain mun geus hasil mah urang bagi dua we engke kalem. oke tuh nya urang rek liar nya Dog sing cager Dog nya lah geuringan wae Dog Sing ngasilkeun pokok namanya yuk. Sugan we aing ngajual manuk teh nya sugan we laku cair. Urang teh poho eta kasih bule teu ngabejaan manuk naon deui nyaho si eta teh rada kaceupnya. Deur init poho eta urang deka baiklah jadi ka dieu deui meureun mun ka dieu mah dibejaan lah. Nyer, kumaha aja euy? Teuing ya eta. Kiwai rup teh euy. Sangat teh. Batur mah kunyung motor anyar. Kunyung motor anyar. Iraha eta. Iraha tuh aya beunghar euy. Di goreng ya. Mah kieu meureunnya udud mah coklat, kopi teu boga. Mah meureunnya. Orang yang bisnis manuk kan anu. Aya nu eta teh euy, arek nu meuli manuk gitu orang anjeun bisnis lah bisnis naon dengan manuk dengan. Jadi ngajakan. Saha? Aya manuk meureun sugan. Beuteran mana aya ge? Lain kira orangnya kasih bule. Sugan boga kan. Anu aya manuk aya. Aya hawang sana teh. Aya wae lah. Tanyakan manuk lah. Manuk naon gitu? Anu murah ieu. Waduh, murah lumayan mahal sih. Mari batu. Lumayan mahal ya murahnya. Ya kan harga 5 juta, jualnya 7 juta. Kan untungnya lumayan. Kita beli motor bodong hiji. Kabeli. Saya tem. Kalau beli kana motor hiji. Yang penting usahanya. Heeh. Bener. Ada bodongnya menangun mio mah nya. Menang. Abang mio enak, mahal mio. Murah pengen. Heeh, nu kitu kan enak. Yang beda. Nah, nanti menuknya sama banyak. Oh ya tadi. Panjang umur si bule tuh. Bule. Yoi, ternaon ieu teh? Aya bisnis ya. Bisnis naon? Sugan we atuh maneh loba. Manuk naon? Aya hayang nama manuk murai boga teh loba geran. Kira-kira urang pikir hanya kurang geus. Nyer. Coba ting mikir atuh. Aduh aing mah. Ya di babaturan manuk teh. Bener teu? Kan jauh. Kan aya kan di lakonan jauh ge.
Urang teh lieur nya teh ieu masalahna. Lieur deui wae reka. Di kamari lieur we sih Lieur Bukan Ulah. duit jeung neangkeun euy ternyata. Aya ieu duit mah. Kemen tahu kosna urang. Aya cepet. Siapa bingung. Heeh. Lainnya Mana atuh duitna? jangan ngopi gitu lah duit. Bukan duit urang teh ieu teh lieur. Ini melap. balikin yang ke. Ya, 100.000 mah kan. Ah, ragu. Yun tamahan nona hiji ku si atuh aduh aing mah. Aduh, iya mah kumaha. Anggota gede kan. Mah ikeun lah kayak itu lah. Aya Itu urang gede ganya. Banyak nama rasanya. Banyak nya. Mangke bejani ka dia. Siap. aya sesama jeung babaturan mah entong hitungan lah. Tuh aing mah. Was-was euy, tuh. Naon? Si eta tuh gede waduh ngeuleuh si dewek. Serba ku sia ngawadolan wae. Pan aing teh baganya si eta sok ngawadul wae. Ngawaturan batur wae tuh anya teh. Si eta ide emang edan naon? Kamari anyar keneh nya ngawadolan masalah jamu nih. Tanya. Sigan nya nya. Heeh. Nya dipikir-pikir mah. Ingat teh. Nya udah biasa kitu-kituna jang ngopi jang udah deueuh meureun. Mereka Aing nomok buatan tuh aing ngodol mah. ka nyaman. Heeh. Bulu nya. Gimana? Terus sakit banget Gimana ya arek taman awe lah ya. Arek cicing di dia kira cicing di dia. Aduh panas di dia mah. Aing kayak sakit lah. Itu Kemudian orang pada sekarang kemudian enggak apa-apa ya. Orang Bandung. Ini kamu teh? aduh nyawa-nyawanya poho teh inget euy wae. Ini dah liranya. Iki anu lepas teman ke hiji teh menurut naon ya? Atau campur leung. Panas-panas jam-jam ngadurukan saha ih. Si Edog naon itu? Si Edog sabar kan? Sabar ya, ngomongin lah, minta udun ada kopi ya. Mana itu bukan si Edog. Dog. Oi, kenaon? Biasa we kieu nempoan rada mah sarapan. Sabar hiji do mana eta we? Ya ngan hiji deui. Jadi awena lagi na? Awewe nanya eta ge. Aduh, kacekeun atuh nyangan jaluna. Kan dia teh si bule di kita dipacuk ku aing. Si bule tadi kadinya? Heeh. Naon? Biasa aya bisnis nih. Bisnis naon itu? Permanukan biasa. Kela. Dewek dikasih bule dengan manuk. Tadi copot minta ongkosna lah cenah ayeuna. Oh, tadi si bule teh ngomong ke manuk teh geus di dieu. Mesti dieu. Waduh, iya mahnya bener, ngir cek maneh bener. Firasatnya. Ditipu bauna ieu mah ya. Pagong teh jadi guna katipu deui nya. Bisa kitu-kituna deh. Emang tadi ngebahas manuk naon nu dibeli teh. Urang ge nya eta kasih bule teh poho. Terus nyung ini ya. Ayo Ngaleos urang teh. can ngabeos heuh. Ayo urang can ngabejaan manuk naon. Iya, aya nu arek nanti nyangan manuk murai. Nah cek si bule teh aya cenah di babaturan urang manuk mah ngan jauh minta ongkos. Bajang neangkeunna cenah kede bejaan deui. Manuk murai. Aya manuk murai di dieu. Aya nya eta ge. Manuk Nya murai. eta ge urang teh teu nanya heula ka si bule teh dibejaan deui ngaleos dari. Eta bener mana boga manuk murai? Aya pan urang teh ngabahas teh meureun arek ngajual manuk ka si bule teh. Mana coba nempo manukna di mana? Di ditu di kanang. Oh ya, coba nempo. Ayo coba. Ajeng teh manuk alay. Tah manuk lagi tah tinggalian. Manuk murai ieu teh. Naon murai sih teh? Iya. Murai model kieu. Teu balai juga. Ye manuk lagi aya 2 siki tah. So, nah, murai model kieu. Ieu mah murai itu, Bo. Aduh, deka. Ya dua anak. Aduh, ieu mah. Ieu mah manuk murai cawa. Murai cau ieu mah lain murai batu. Harganya kacau. Aing. Aduh, aing mah. Aing mana meuli balai ya? Aing teh kamari teh menang meuli nya Wah. oge cenah manuk murai ai urang teh apa manuk da meureun nya asal gambres we meureun. Sabar aya manuk. Dua teh paling kana 500 dua teh. Atasan murah. Da murai mah tuh. Di Ah. atas 2 juta. Oh, da cek manehna teh cenah. Anu kieu paling laku oge sabaraha? 50.000. 50.000 70.000. Nah, Percaya euy. parah bener ge nu koneng. Nah, kita sah si kekesa boga manuk kieu teh nya.
Sekeges bogaan manuk niki ya teh. Aya kual di sawah ge. Aya loban. Di sekeges maloba pisan. Ya mau mulai caur yang mulai batu. Aduh aing kagali wae. Bisnis jeung sa ieu. COD. Si Ode nya tadi. Atuh deh kan. Nya tadi enak ya si Ode mah nya. Kan bener murah itu nya. Jadi duit teh. Da urang hayang manuk ari manuk teu apal manuk naon. Lain mah dek euy. Anu kamu jangan si Odo ngabarik gua. Si Odo. Si sa Bule. Nasi bule. si bule kemana di do? Kan tadi teh kayak gitu. Ieu niat da Tadi urang teh. kemana nya? Biasanya mana balik ke mana? Jalan mana? Kan Ini papaya sih, tuh dulu. papaya cuma papanya di jalan. Lain kan tadi teh nentang pas tes sabaraha enten ka urang. Minta 100.000 diberi cobaan diterima Ayo wae. lama we 100.000 yang cepet. Ai urang mah nya ka si eta teh. Nah eta bagi dua sabaraha we salakuna cek urang teh da urang butuh teh ek domah heung si urang teh ieu heung. Ya mun kapan kudu dikumakeun nih dong. Atuh mun pakap-papang di dieu mah udah geus dikawinkeun jeung lomadek mah. Kacekeun nya. Heeh, puguh-puguh. Atuh nangan we si bule. Heeh, orang Tangan yang tangan. Iya. Nah, anjing teh minum kopi lah. Iya. Aing bisa kayak gitu nanti. Dek mah teh nyawa naon nya ieu mah nya. Ngilu mah maneh. Aing di kebuatan we. Kumaha ke make. Aya di tempat lah. Eta mah kan gas awakna dek euy. Urang rejeng ku tiluan. Orang tahu sekolahnya talian mah. Heeh. Kalau atuh ek maraban heula domah nya. Lumayan menang duit sakieu euy, aduh. Menang nipu si Tungir jeung si Odo. Lumayan jang ngopi, bisa ngudut. Alah. Kudu nyumput yang bisa nyahuan si Tungir jeung si Odo. Si bule itu, si bule kan tuh. Mah kudu dikepung mah euy, kepung. Balik gua sih teh. Heeh, kepung. Mana si bule? Si bule itu. Kepung. Ayo hiji, ayo hiji. Balik lagi nya. Lumayan jadi duit jang ngopi euy, kudu ngopi heula ieu euy. Tuh, aing kana soan gitu. Umpat cek ieu. Nah, sia. Cek ke budenya anjing duitnya. Duit tadi mana saya ban? Dibalikin kan? Hah? Bisa mah kira deh. Eta hese. Kudu kumaha tuh jeung geus Nyuruh wae sama diomongan teh. Urang talian lah. Tani punya. Tadi- Tadi mana nu cepet, Bro? kumaha ieu kumakan. Cokot Kumaha dia cokot dina, cokot dina. Enggak bisa. Kurangnya ya. Aing urang potong bae kayak cikan ih. Nanti sih kan babatu. Orang talian dia tanggal tadinya tah. Tanggal tah. Ampun ayeuna mah lah bawa lah dirudet anjing. Kapok maneh tah. Dan kieu kudu dibuka bajuna tadi nu kieu mah ya. Bukan bajuna bukan. Buka lah bajuna. Ampura tuh dak, mak kayak di. Kan ujang ngopi, buka ujang ngopi. Wah, si aing Buka duit, Nah jual naonnya tadinya? Oh, anjing Orang jual itu iya orang ge. aing geus si Haji eta ge menang nyokot ngajualan. Mau di Ampura aing teh. Moal aing. Aing ngopi itu tadi kaliwat kopi jadi kieu. Kalian. Aing ge pek kitu teh ujang ngopi, tempo. buka duit. Aduh. Aluna ge nya setan nu kieu mah. Cerulit mah. Putar. Bro. Anjing. Ampura tuh dak, aing barinya teh ujang kopi. Heeh. Ini benar. Talian. Aing teh ujang kopi, misalkan kitu teh. Nah, kapok maneh. Ame teh kitu-kitu deui. Lain dah, eta teh kan malam Jumaahnya. Sudah goan ku maneh. Makam. Tugan dia lah karuhun Ditinggalkeun daratan. ti ka peuting nya. Ampura aing mau sekali-kali deui moal. Ayo, ada kumaha ditinggalkeun aja ya. Enggak lah. Ngakeun nya. Ngakeun ya. Oh, iya. Teu pernah. Eta we ulin jeung alam ditu lah beda alam. Ma, tolongan urang ma. Tolongan. Tolong ma. Tulungan ma, tulungan. Tulungan ma, tulung. Tulungan.